Mana si Acimnya? Aduh, mana si Acimnya? Tanyakan ke kolot mah, pantok dia nang geus mah. Ilik tinggal nongkrongnya di kakus, oh. Capek sugan di masih casbatnya. Jauh oke sih masih casbat tuh dia. Tuh. Jang, pinten jang. Oh, mereka mana? Direk nanyakan si Acim kenal tuh si Acim? Kenal kan? Ningali si Acim? Ningali. Di mana coba si Acim? Saya di tukang lima Mang Jasmat. Jasmat. Waduh. Orang kali itu, kamunya jangnya? Datang ngerenya. Ayo mangga. Aduh, Mad, maneh kunaon jadi kieu euy? Digulung ku koyo banget. Euy. Aduh. Iya, anu disebut wakul buaya mangga. Dikepung ti unggal juru. Ti unggal matahab supaya ponggok penyakitna. Mun geus ponggok hayang nyaho ka mana lompatna eta penyakit. Ayeuna kumaha lamun urang kabidan, urang suntiknya. Embung aing. Kabidan teh sieun. Sieun naon maneh, Mad? Sieun disuntik apa sieun naon? Aing sieun disuntik. Aing sieun teu bisa mayar euy. Kan kabidan teh kudu boga duit. Boga duit. Aing teu boga duit keur mayarna. Oh, masalah duit, Mad. Kecil, Bang, duit mah kecil. Oh, di mana aya duit, Cim? Syukur mun aya mah. Regreg atuh urang. Ih, oh, pisan. Mantap uing nyebut kecil ge. Oh, kecil-kecil acan. Aduh, maneh nambah penyakit kurang wae, Cim. Batan cager kalah ka leuwih parah. Aduh, Cim. Oh, Risop, nih namanya arek ngahibur, tapi kalah nambah penyakit gening. Nuhun atuh, maneh kurang sob, tos ditambahan penyakitna. Amun lain sobat geus digecek maneh ku urang, Cim. Beneran si Acim nih masih casmat. Wah ngerek dihibur sekalian sampai mana liburan. Nah, ker aya pisan. Acim casmat kumaha kabar euy? Malamun urang ayeuna hiburan. Nah, sobat and sobit nganggur, gering bari nganggur. Kumaha lamun ayeuna urang hibur, terus urang carana kumaha ngahasilkeun duit, urang kabeh ge ngalanggur. Ane nganggur? Nganggur teh nyaho urang keur nyeri honto ieu. Aya naon? Sarua wae nya aya naon? Ieu ge keur nganggur. Nganggur bari gering. Kumaha carana lamun urang bisa neangan duit? Oke, kumaha carana tuh? iya. Urang gali potensi neangan duit cara batur anu ayeuna keur rame di YouTube.
gening nembon film berhasil. Bahwa orangnya bisa berhasil tidinya olah vokal. Sugan orang bisa nyanyi. Oh kumaha tuh urang keur jadi untuk kieu mah itu hayang. Oke. Hayang teu hayang kurang hayangkeun. Ieu bisa teu bisa orang bisakeun, urang olah. Baru pagawe diolah mah mudah-mudahan batur ge hasil ngolah. Bisa nangeunah soten diolah. Urang ge urang olah bareng-bareng. Oke? Olah naon, Cim? Nah, sugan orang nggak bisa. Vokal. Apal vokal? Hah? Vokal. Anu meunang mah dodongka, Cim. Eta bener. Vokal. Vokal. Bae kitu nyawa kumaha maneh we. Nah, dongkal memang nah oke, tapi orang olah vokal menang duit, orang meuli dodongkal. Kumaha? Oh, ayo. Oke. Oke. Bisa. Siap. Orang olah vokal. Kalau mau salah tong disalahkeun nya. Moal. Mun anu salah, urang gecek bae mat. Kumaha? Bener, anu salah mah emang perlu dibenerkeun. Oke. Ayeuna kieu, urang tes suara hiji-hiji. Ayeuna sabab ieu musik anu bakal ku urang dikeluarkeun ieu musik aliranna sangat keras, yaitu musik rock yang sedang disukai anak muda sekarang itu musik rock. Rok naon, rok celana apa rok baju? Jadi rok Bopasia we asupkeun. oke, rock eta teh naon, tapi anu urang bakal asupkeun ka YouTube ieu musik jenis rock. Suaranya keras. Ayeuna urang tes suara. Kumaha? Sanggup? Siap. Sugan orang Oke. bisa. Ayeuna Acim, contoh saya ya. Jadi suara Acim tuh nanti jadi backing vokal. Suaranya begini. Ya. Itu suara tenggorokan yang sangat keras, jangan didehemkan ya. Itu harus ada. Jadi Jasmad Serwa backing vokal, Acim backing vokal. Nanti ikuti instruksi saya. Jadi cukup jawab, anjeun nya jawabna kukuring. Jasmad kukuring, tapi suarana keras. Suara rock. Oke? Oke. Siap. Ready. Oke, ready. Sekarang lagu kita ingat yang dulu pernah kita lalui, yaitu pada waktu orang kerlaletik pernah ngarangon kebo. Nah, iya orang aya lagu. Tadi jawabnya kukuringnya zaman orang baheula keur ngarangon. Nah, iya laguna cuman di-rockkeun. Lamun teu make rock beuseung eraeun ka lagunya. Ayeuna kieu laguna. Aya kebo keur dipandian. Kukuring. Aya kebo keur diparaban. Kukuring aduh. Aya kebo eukeureuneun. Mana, Cim? Dan atuh lah kitu kan. Mana aku atuh? Oh, aku atuh Cim. Ye, Dan kumaha tuh ieu? nah itu jawab ye. Atuh biar aku urang. Giliran mana? Mana giliran mana Cim? Jawab ye. Oh, Jamaah. Lah, jawab siapa tengah aku lah mungkir siapa. giliran mana? Sok aku. Sok. Ayo. Sok. Siap. Kukuring. Emang harus gitu. Tiba gitu wae hese. Pan ieu nu nyari huntu ke lamun lebah mana emang aku. Tumpakan aing. Nya numpakna teh turun ka tukang mun. Oh. Kesempetan. Nah, bagus. Suara sudah terkumpul. Nanti suara Anda saya terekam secara olah vokalnya ini sudah lumayan bagus. Yang tadi pakai aduh itu bagus juga. Bagus lah itu suara. Nanti kita oper ke, mudah-mudahan ada seorang produser terus kita tagkan ke YouTube, mudah-mudahan lagu ini meledak. Ya? Dan meledak. Hah? Dan meledak. Terus diganti ngaranna gitu. Yang penting mah orang berjenggege nya ulah poho bagian urang mah. Tenang. Jadi kieu Cing, ayeuna urang jalan duaan heula. Mudah-mudahan ieu urang berhasil. Terus Jasmad tenang bagian mana saya seberapa persen. Oke, urang bagi rata.
tapi lebah rata nak jasmatnya nu dipanderikeun ieu di imah rata-rata seeutik lah itulah. Aya meureun saeutik Tinggalkeun heula karunya manehna keur muriang keur ngagugulung panyakitna karunya bising panyakitna mimilu ka ditu ge diomelan batur urang. Ayo urang berangkat teh mah. Jasmat tenang-tenang di imahnya. ulah poe nya. Tenang. Kurang dibelikan obat maneh. Aya obat mah. Ayo Urang mangkat nya. Oke sob, mangga ulah poho. tenang.